Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Ardi Hardi Channel. Kali ini kita ada di Sumedang, tepatnya di Rancakalong. Ini sedang ada pertunjukan tentang kesenian seni beluk. Tadi sebelumnya ada seni tarawangsa, tapi ya, kita lihat aja ini kesenian beluk. Kesenian beluk ini adalah sebuah kesenian yang mengandalkan olah suara, bantuan teks dari naskah wawacan. Naskah wawacan sendiri adalah naskah yang terbentuk dan terbangun dari rangkaian pupuh-pupuh dan memiliki cerita tergantung dari ceritanya dan bergantung juga pada karakter pupuh. Dalam pupuh sendiri memiliki berbagai macam karakter seperti asmara, perjuangan, dan lain-lain. Nah, teks yang dibangun dalam bentuk pupuh tersebut akan menyesuaikan dengan karakter yang dibangun dalam teksnya tersebut, sehingga naskah wawacan ini menjadi sebuah naskah yang biasa diteliti oleh para filolog dengan rangkaian tulisannya yang kebanyakan berbahasa Sunda, Jawa, dan menggunakan aksara dari aksara Arab Pegon. Sebenarnya mah Pegon aja yang kita biasa melihat seperti aksara Arab untuk orang awam, tapi lebih umum disebutnya itu Pegon atau Arab Pegon. Naskah yang dibacakan dalam kesenian ini adalah naskah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Dalam pertunjukannya, beluk biasa dinyanyikan atau ditembangkan oleh beberapa orang dan dibantu oleh juru ilo atau pembaca. Jadi ada satu orang membacakan dan beberapa orang lainnya mengeluarkan suara-suara yang dengan nada-nada tinggi, yaitu dengan diistilahkan beluk. Simak aja video ini dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring atas nami temang buhun sareng reng-rengan ieu seni temang buhun dupi palinggihan panginten ti Kampung Cirangkong RT 8 RT 3 RW 8 Kelurahan Cipamengpeuk. Sareng ieu nami temang buhun nyaeta anu tiasa disebatkeun turun-tumurun ti para luluhur oge dugi ka simkuring sapara kanca ieu kalarasan ayeuna mah di robi nami teh kapungkur mah bluk sarangeui, namung ayeuna mah janten seni putra sarangeui begitu gitu. Oge sateacana prung manggung prak ngaheuleuang aya paripaos simkuring panginten sejak nepangkeun ieu personil atanapi reng-rengan simkuring sadayana di antawisna panginten terutami simkuring anu katelah mah warisan ti sepuh teh nami teh Abin. Oge ieu panginten pun anak ya juru ilo panginten atanapi juru mamaos eta namina teh Cep Dadan. Oge disarengan panginten ieu rakana sami panginten Kang Jejen namina teh. Oge anu palih di ituna eta namina Mang Yayan. Kalarasan ieu pun adi nyaeta Mang Sai. Oge kapalih dieu panginten ayeuna namina mah Mang Eman. Oge sareng ieu atuh Mang Nang panginten. Rupina sakitu margi urang teh di maksudna urang non medar atanapi ngagelar ieu seni pupuh sumangga ayeuna urang kawitan wae panginten ngawaskeun nyaeta pupuh dina pupuh Sinom. Bismillahirrahmanirrahim. Simkuring mimiti nyerat, simkuring mimiti nyerat dinten Ahad anu pasti dina tanggal 3 pisan tanggal
katilu pisan Sawal sasi kawarti. sawal nu kawarti Ari hijrah Kangjeng Nabi. Ari hijrah Kangjeng Nabi Sarebu jeung 24 punjulna 24 punjulna ngan sakitu hijrah aya Nabi puguh lamina anu diserang aya puguh lamina anu diserat tetapi kawargi sadaya kawargi sadaya Kasapur nur resep nguping kasapur nur resep nguping ke dia carita Geramangga ieu hadis tetapi ieu didangding tapi ieu didangding upami palai ngadangu miwarangan tembang tapi entong tembang tari ancak bae ame beres caritana ame beres carita sinareng anu nembangna sinareng anu nembangna kudu milih nu geus tapis anu geus gancang wacana geus gancang macana ame caritana sidi laguna anu geus jadi terus jadi sumawona sora alus serta sing leuleuy kawihna geramangga ieu kuping tawas bakal ngadamukeun para wangsa ngadangukeun tarawangsa mungguh anu bogoh tea nya ngupingkeun kawin nu hasil ngopengkeun kaweh nu tetapi upama tapi kumaha urang kayaan kana kawin payan kana kawin da kana kawin gumun ngawi pribadi gumun ngawi pribadi bade mungkin teu panuju tepanuju ante jadi satu hal hante jadi satu hal ngawi bab eta hasil urang haram orangnya sad ngupas lamun orangnya cad ngopat karana nu ngawih tea yo
Arang sote lamun ngawi. Arang sote lamun ngawi. Ngawi ku para botea. Ngawi ku para botea. Para botea. Ya aku calung ku suling. Ayah ku calung ku suling itu ku suling. Ku sungut mah lamun ngawi. Oh sungut mah lamun ngawi. Angonang pengawe makruh. Angonang pengawe makruh. Tetapi ya tak pilihan. Tetapi eta satu hal. Sote dumeh tari. Ngawi sote dumeh tari. Ngawi resep, ngawi resep. Ngawi resep. Ngawi resep. Ngapalkeun agama. Kana ngapalkeun agama.